Ari maneh pernah teu ngimpi sugan ngimpi-ngimpi alih profesi gitu entong jadi tukang bangunan wae sia teh capek kapanasan kahujanan coba ngebul deh pernah teh sia mikir gitu ha lah lo batik acet atulah sia teh atuh do batik ba urang gawe heula we eta mah bedak penghasilan bisa ngadap ka hari keluarga bisa rokok bisa jajan bisa dahar ulah kayak itu iyalah ada bah kerja buat kia bako mau segala mahal. Lain gitu maksudnya ieu mah. Atuh sia teh piraku hirup teh kahayangnya, kudu monoton we nya maneh mah. Hirup teh kudu aya kemajuan, kudu boga ngimpi, boga kahayang. Ecek dina film oge geuningan, kerjalah mimpimu sampai ke negeri Cina kitu lain. Da arek kumaha deui sia teh ari nasib da kieu. Da urang oge lain hayang wae kieu teh urang ge hayang beuneuh sakali-kali urang hayang senang hayang nyenangkeun keluarga. Tapi da kudu kumaha atuh. Ada usaha terus usaha tak can nepi kana milikna we beuneuh tuh sia teh kudu sabar ai palebah deui jana mah. Hari sabar mah sabar teh kurang kumaha sabar aing mah. Heueuh dirasa-rasa mah hari batur mah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin teh kitu tah. Jika tuh orang hayang ngasaan jadi presiden makara satahun mah kumaha rasana coba ayeuna beubeuleuan mararahal jadi besar pasak pada tihang teh kudu kumaha coba yeuh bingung urang ngebandungana ai teh aduh hayang ngarubah nasib we kumaha rarese beureun heueuh otak urang teu nepi hayang jadi presiden mah alah ngahayal teh maneh meuni kitu-kitu teuing atuh ngahayal ulah jauh teuing sia teh ulah ngimpi teh ulah jauh-jauh teuing bisi teu hudag deui sia dileketek saya ku yang ieu lah.